Assalamualaikum. Aya suara motor eureun, dia masih tarik. Ngintip ah. Wah, anu apel juga nama. Perkeun ah, penta pajeg mun teu mere bana kempesan. Hahaha. Cir, alus oge we motorna koneng. Jigana loba duit ieu mah euy. Diraku teu mere-mere udud mah jatah pajeg. Mentek ku aing bana kempesan deh. Ngajaran numpak aing. Mantes henteu euy. Wah, kaca ini. Wah, ini keren. Aing hayang ini tapi. Nah, geus nu batur selecet. Ih, gede euy. Punten. Mangga. Punten ka dieu las kedap. Nya aya naon, ah? Di kieu saupaya teu di dieu mun bade ameng ulah wengi teuing. Lamun anjeun teu nurut, urang ek laporan. Jeung keamanan pasti ngartilah. Nya ngarti, ah. Nun ah. Nya sami-sami. Barudak kenalan. Pak RT. Kumaha Damang? Alhamdulillah damang. Punten Pak, ya abi nuju ditari nuju ameng kedap DG uih Pak. Tadi Pak tos aya nu ngawartosan ka abi ngingwengi teuing, coba ukeun rokok deui. Sahan terus gitu teu sopan geuning. Tuh Pak, jalmi itu. Mana? Oh, keun kewang tegur. Sampeyan jajang, beuh teh anak teh ku kelakuan si Junaid da si Junaid begitu kelakuanna. Nuhun Pak, wios rumaos abi masa ukur tamu. Weh Junaid, tadi maneh? Naon, Pak? Bener saya tadi ketemu minta rokok. Teu, Pak. Ngaku sia nyerahkeun ka aing. Katamu keur minta rokok nanti kabeuli. Nya, Pak, punten. Kadek ke montong dia deui. Erek, Pak. Kakak ngelawan. Yuk lah, yuk. Ayo. Yuk lah, yuk. Yo, dengeun geus sia. Lamun sia ulin ka Lembur Batu, heng bisa dipentak kitu. Pasti sia ge mangeureunna hate. Keun, tepukun mah kudu. Tapi salagi sapanjangnya waktu mah keun we. Da geus aya tanggung jawabna ieu. Tong kitu carana, bisa saya jaga air ulin ka Lembur Batur. Ya, mun kitu ku batur daek teu. Ya, Pak, moal. Deui. Awas ya lamun kitu deui. Nuhun, Pak.